Bismillahirrahmanirrahim. Kaima utahiru karena rek ngasian kuring kolbahu kana manahna Kanjeng Rasul wa asarahu jeung rek ngajembarkeun kuring sadrahu kana manahna Kanjeng Rasul pastah roja tuluy ngaluarkeun malaikat Jibril kolbahu kana manahna Kanjeng Rasul pagosala tuluy ngumah malaikat Jibril hukana itu kolbah salah samaratin kalawan 3 pirang-pirang uihan. Wanaja aja ngaluarkeun malaikat Jibril makana perkara kana anu kabuktian itu umat teh bihi eta tetep tina itu kolbah min ada itina pirang-pirang raragad hate wah talapa jeung bolak-balik ilaihi ka malaikat Jibril saha Mikail malaikat Mikail bisalah satita satin kalawan 3 pirang-pirang bokor mimma jam-jama anu dieusian ku cai jam-jam suma utia tuluy didatangkeun bitestin hiji bokor min dahabin anu tetep tina emas mumtalin anu dipinuhan hikmatan ku hikmah wa imanan jeung ku kaimanan fa aprogo tuluy nyicikeun malaikat Jibril hukana itu bokor fi saderihi kana manahna Kanjeng Rasul wa malaa jeung minuhan malaikat Jibril hukana kolbah hilman ku hilim wa yakinan jeung ku kayakinan wa islaman jeung ku kaislaman sumaat bako tuluy nutupan deui malaikat Jibril hukana itu kolbah sumaha tama tuluy ngecap malaikat Jibril baina katfaihi di antara walikatna biho tamin nubuwati kucap kanabian suma utia tuluy didatangkeun bil buroki burok musarrojan bari anu diselaan mula zaman tur di kadalian wa huwa jeung ari itu burok dabatun eta kendaraan abiadun anu bodas tawilun anu jangkungna fauqal himari saluhureun himar wadunal bigoli jeung sahanapeun bigol. Dardir Mi'raj halaman 4 sareng 5.